Para mitra anu mulya nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian katilu para mitra. Kasugri kaum dangu di mana linggina nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi urang salamina dina ginna jara kawilujengan, salamina kaing panang payungan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atuh para mitra memang para wargi dongeng terseueur para mitra upami ningal jumlah namanya geura Mang Jaya ningal dina playlistna aya kana 60 na para mitra sadaya 60 ieu naon teh urutan 60 urutan tetapi judul lah gitunya bade dongeng bade video sareng sajabina tos 60 ya para wargi 60 kirang langkung pilih we mana nu kinten-kinten mitra seneng mangga dibuka para mitra di playlist ieu cenah naon teh moal cenah teu sawios para mitra sadaya nyangakeun we atuh margi kitu seueur para mitra dongeng-dongeng aya ieu para mitra aya tumbak gulung para mitra aya duriat kahalang mega gitu nya terus aya jawara haur koneng jakat tarung aya kristitisan iblis sareng sajabina ya memang para mitra teu sadaya pengarang sami aya pengarang kanu sae ngasilkeun naon teh carios-cariosna aya nu kirang nya namina ge para mitra anu nuju diajar ngarang aya para wargi kitu da bae lagi Mang Jaya diajar ngadongeng ya diajar heula para mitra teh sakaligus janten para wargi diajar heula diajar ngadongeng gitu mangga atuh ayeuna dongeng judulna Pancatunggal karangan Kileuksa dina bagian ka-33 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-33. Para mitra anu mulya sakumaha nu kauninga atuh para wargi sadaya antara Surajaya jeung Partiwi teh harengheng rumah tanggana teh para wargi. Kumargi Surajaya parantos disetir ku Nyi Sutima kitu para wargi sadaya oge Nyi Partiwi disetir ku Nyi Sutima ya hebatnya Nyi Sutima nyetir ka ditu ka dieu para wargi hebat pisan namun hanya kalwe hebatna teh kana awon para wargi coba lamun jalmi hebat dina jalan anu hade luar biasa cenah para mitra singitna nyambuang ka mana-mana. Namun model Sutima hebatna teh jalan awon para mitra bau nu aya para wargi sadaya mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna Pancatunggal dina bagian ka-33 ieu dongeng karangan Kileuksa mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulya kitu harenghengna rumah tangga Nyi Partiwi dua jalma siga nu leungiteun akal ari lantaran katenungku pangawasa Sutima anu mang elmuna lain bantrak-bantrakeun. Kawan tu murid Aki Wanara teh atuh murid kahiji. Akhirna malam Jumaah nu didagoan teh kasamper. Harita Nyi Partiwi geus aya di kamar ti beurang keneh geus nyadiakeun peso hanapeun bantal pikeun ngajalankeun rencanana teh. Peuting eta karasana asa jempling mata keueung jeung lalewang. Ti kajauhan sok kadenge sora anjing nu babaung disengakan ku sora gagak. Kawas nu ngalinur rebat disada peuting siit uncuing milu ngawih namahan ketir kanu keur sungkawa pikir. Harita Surajaya can asup ka kamar keur diuk di tepas sorangan. Tara aya nu maturan lantaran si Bohek jeung babaturanana. Teu wani ngadeuketan mun teu disaur mah. Si Bohek jeung Mang Juha katut Mang Kayim baroga tempat nu matuh pikeun ngariung bari ngawadul. Atuh karasana beuki keueung we ku Surajaya teh keur maengkeur. Geus haben wae dipangaruhan ku Sutima. Dibejakeun Nyi Partiwi aya niat rek ngalapati katurug-turug peuting eta estu pikaksieun pisan. Sabab anjing babaung teu eureun-eureun sora manuk aneh siga nu milu ngiwud. Namahan bingung kanu keur loba kapaur. Nyaan omongan si Sutimah teh lantaran peuting ieu karasana asa beda jeung biasa. Hate pating sareblak buru punuk ting puringkak. Anjing babaung meuni rame gagak ge.
Peting-peting berpisah dah ya jika nalin alamat hade kieu mah ye. Aing tetep kudu hati-hati jeung waspada bisi aya kajadian nu matak cilaka. Tapi aing teh lalaki, aing kudu sanggup nyang hareupan ieu perkara. Rek dicoba diintip si Partiwi teh. Naon atuh maksudna? Nya rek wani mateni ka aing. Kitu gerentes hate Surajaya tuluy cengkat lalaunan memeh ngalengkah mikir heula. Nah langsung atawa asup ka kamar Partiwi atawa ulah. Mikirna can parat tapi suku geus hideung ngalengkah kawas aya nu mawa muru ka kamar Nyi Partiwi. Akhirna brai pantomuka Bu Surajaya ka kamar kasampak Nyi Partiwi geus ngagoler. Sirahna diganyelan ku dua leungeun panonna peureum hayameun. Saeutik ge eueuh rasa tunduh sabab geus boga rencana nu baris dilaksanakeun. Partiwi anjeun teh geus sare, ceuk Surajaya nyarita tegeug jeung kasar jauh pisan jeung biasana. Atuh meni ngajenghok Nyi Partiwi berai beunta tuluy ngareret ka salakina. Teu acan Kakang neme lalenyepan. Heug atuh pek teruskeun akang marek ngitung heula barangnya. Mariksa catetan bising diakur. Cek Surajaya gek giuk dina kursi nu aya di pojok kamar. Kop kana kertas jeung kalam gutrut nulis siga nu nyadaria padahal tulis teu puguh ngarah aya alasan teu ngobrol jeung Nyi Partiwi. Parantos wengi ieu teh Kakang enjing dewe ngadamel mah atuh. Mari diwayaki mah waktosna laleson. Bener Akang nyaho wayaki usumna reureuh. Tapi hiji sudagar nu kasohor moal ngantep hiji masalah nu teu beres. Najan riweuh jeung capek tetep kudu buru-buru dibereskeun. Akang mah moal ngantep kanu teu bener jeung teu beres, matak ngaruksak teh nu kitu teh. Ngadengnya kitu Nyi Partiwi teu ngomong deui reupeureuem. Nahan perasaan dina hate nguat-nguat maneh najan sedih jeung nalangsa oge. Leungeun katuhung usapan beuteung lalaunan nu karasa beuki gede bae. Nyi Partiwi bingung naha kudu kumaha mun geus waktuna ngalahirkeun. Mangkaning kaayaan salakibatan sakitu estu mata kariwang jeung honcewang matak ipis harepan. Kaayaan di kamar asa keung jeung teu betah aya batur ge asa nu ngeulis. Sabab di baturan ku salaki asa dibarengan ku arca hirup. Nyi Partiwi nyasar peso nu aya di hanapeun bantal gap karampa perahna. Muga-muga ieu peso jadi cukang lantaran kana robahna sikep Kang Surajaya. Keun bae ayeuna mah mana kitu ge ngewaeun ka aing. Peda beungeut aing jadi ruksak sugan we lila-lila mah sadar. Ulangan mika hayang keur cageurna bae ulah bela ka didak ka daging. Kitu ceuk hate Nyi Partiwi tuluy api-api sare malah mah kadenge kere. Lila-lila Surajaya ngarasa cangkeul lantaran tulas-tulis teu puguh. Teu aya hasilna pisan tuluy kertas ditilepan. Sup kana saku ari kalam dituna deui kana tempatna. Surajaya geus boga taksiran yen pamajikanana moal daekeun tibra sare lantaran tangtu geus aya rencana rek mateni manehna. Atuh Surajaya teh teu wani gagabah manehna ngataya pungah kana ranjang. Goledag ngagoler gigireun Nyi Partiwi sare nangkarak bari nangkeup harigu. Ceuli meuli teu sirikna rancung hayang ngadenge kanu usik bisi teu kanyahoan ngaragamang rek ngabinas. Sajeroni ngagoler hate Surajaya teu oleh ratug tutunggulan sok sieun teu bisa nahan serangan. Bisi gerakan Nyi Partiwi leuwih kesit tapi rek ngayakeun tinakan sejen teu wani bisi eueuh bukti. Nu akhirna nyabar-nyabar maneh bari nahan perasaan jajantung ratug hate deg-degan panon peureum hayameun. Kitu deui Nyi Partiwi kaayaan teu beda jeung Surajaya hatena teu tentrem. Jajantung naratug pipikiran teu oleh tagiwur, hariwang bisi rencana teu lancar, bisi gagal atawa matak cilaka. Tapi kayakinan mah tetep pageuh sabab geus gede kapercayaan kana omongan Sutima yen ku jalan kitu sikep salakina bisa dirobah. Akhirna tepi kana waktuna tengah peuting Nyi Partiwi cengkat lalaunan. Jajantung beuki motah asa ajol-ajolan dan palingin ngegeter amekan ngadak-ngadak jadi kerep. Kesang tiis nyorolok masihan awak. Red ka Surajaya katempo siga nu tibra sare. Tibra sigana malah moal karasaeun mun janggotna dikeureut ku peso. Sabab pesona seukeut. Kitu ceuk hate Nyi Partiwi. Bari tuluy nyokot peso nu dituna hanapeun bantal. Gep dicekel perahna. Leungeunna ngageter. Getihna asa ngagolak perang sabil dina hate antara wani jeung henteu. Tapi katugeuna hate kasedih jeung katunggaraan jadi sabab anu lumangsungna eta kajadian. Nyi Partiwi menang putusan nu pasti yen sakabeh rencana kudu dilaksanakeun. Akhirna kodomang ngadeuketan Surajaya leungeun katuhun nu nyekel peso ngageter. Getihna pating saria kawas nu muriang panas tiris. Barang rek ngeureut janggot hiukep leungeun Nyi Partiwi ditewa ku Surajaya nu memang geus meletet ti tadi keneh.
ngadaguan petamana Partiwi. Kolejat Surajaya hudang panon buncelik bari ka kerot. Kurang ajar sia. Tetela jahat jeung telenges sia teh, ha? Dikira aing teh bodoh. Nyolong bade sia gelis-gelis miyuni iblis. Mana horeng sia teh setan bolongkotan geuninganan. Cek Surajaya bari sakilat ngarebut peso. Lung dipicieun ka pojok kamar Surajaya kacida ambekna. Mun beurang mah bakal sidik beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Panon molotot bari kekerot. Sedengkeun Nyi Partiwi meningah ulang teu bisa nyarita bakat ku Kasima da sugan teh moal kitu kajadianana. Partiwi, jawab geus sia naon sababna maka hayang ngalanyawa aing, ha? Nya geus teu suka ka aing atau memang hayang ngawasa kana harta bana nu sakitu lobana? Licik sia, jahat sia teh. Surajaya meuni gregeteun mun kongang mah hayang ngageuweung-geuweung kana tihang. Abadina sina deungar tihang tarangna tapi inget keneh teu tega nempo beuteungna nu beureuyeum. Nyi Partiwi teu ngajawab, hatena ngarasa kaduhung sagede gunung bet gagabah dina ngajalankeun rencana. Nu akhirna kanyahoan ku Surajaya. Panon melong ka salakina lila-lila berbaya Cipanon biji luk tungkul. Partiwi, sia teh bisa ngomong tah henteu, ha? Nah naonan itu sanyana? Naon maksudna make hayang ngalanyawa kami, ha? Geus lieur sia teh geus gelo sia teh. Kurang ajar dipikanya teh mulang tai sia. Kang, ampun Kang. Nyi Partiwi nyuuh kana lahunan Surajaya tapi sakilat ditongtak ku Surajaya disuntrungkeun. Disuntrungkeun satarikna atuh meninga jengkang ka tukang. Sirah Nyi Partiwi ngagedug kana sisi ranjang. Aduh, ampun Kang, ampun. Oh, ampun sia iblis. Aing moal ngahampura ka manusia nu sulit ati belang baya. Hianat, licik sia ka salaki. Kakang, ampun abdi teh. Teu kebat nyaritana kebat ku Surajaya nu nyentak bari molotot. Manggeus. Teu kudu loba omong bari nage. Kalakuan sia nu bieu geus cukup jadi saksi jeung bukti yen sia teh jahat, hianat, licik, pelit. Cek Surajaya bari jerut turun tina ranjang kop kana peso nu tadi dialungkeun. Tuluy diilikan sakedeung red ka Nyi Partiwi. Red kana peso hate Surajaya ngageter pating sareblak jeung gegebegan. Sabab mun ngagugu hawa nafsu eta peso hayang dipake mateni Nyi Partiwi. Partiwi, naon ieu? Hah? Peso, Kang. Kenaon sia? Nyi Partiwi teu nemalan bingung keur pijawabeun. Teu kudu dijawab, sabab kami memang geus nyaho. Ye peso keur mateni kami. Tapi kami moal eleh kuno licik. Ya. Kami geus nyaho yen sia boga niat jahat jeung licik. Hayo keluar sia Partiwi. Kang, ampun Kang, sakedik abdi mah teu gaduh maksad nu awon, sanes bade ngalanyawa salira. Nyi Partiwi nyoba-nyoba rek nerangkeun maksud nu sanya. Teu kudu loba omong sia jeung kami mah. Geus teu kudu diterangkeun deui sagala rupa geus bukti yen sia teh boga tekad jahat. Hayu bejil sia. Nyi Partiwi teu nema deui para wargi sadaya. Oge teu nurut kana parentahna. Atuh puguh Surajaya beuki amek karawak buuk Nyi Partiwi dicekal tuluy ditarik satakaligus dibantingkeun ka lawang kamar. Solonton bru Nyi Partiwi rubuh ngudupung bari ngageru. Aduh, ampun Kang. Ampun sia, keluar. Cekok Surajaya najong bujur Nyi Partiwi. Karasa nyeri jeung seueul kapaksa Nyi Partiwi kaluar ti kamar. Cipanon beuki juuh murubut maseuhan pipi. Sanggeus aya di tengah imah Nyi Partiwi ngajanteng teu puguh cabak, hate beuki tagiwur tarang bancunur bujur palaur. Diuk sia, diuk. Surajaya sesentak bari molotot, gek Nyi Partiwi diuk dina kursi. Tapi dijewang leungeun ku Surajaya. Dihanap sia diukna, ulah di dinya. Tuman sia. Nyi Partiwi sedih ngadenge kitu kapaksa pindah ka handap. Emok bari ngeluk lir bueuk menang mabuk. Surajaya tuluy ngageroan badega-badegana. Atuh pating torojol bari kekereuceuman da puguh hudang ngadadak sok asa geumpeur. Nu pangheulana si Bohek dituturkeun ku Mang Juha jeung Mang Kayim teu lila torojol mawiwit Sutimah jeung nu sejena. Nu akhirna mah ngariung di tengah imah kabeh colohok teu ngartieun kana naon-naon nu geus kajadian. Iwati Sutimah nu ngarti sabab manehna nu jadi pangacoona tapi api-api reuwas jeung heran. Mun dudangan ieu teh naon hadosna sun kaget abdi mah. Ceuk si Bohek panon melong ka Surajaya. Hatena ngageter watir ka Nyi Partiwi ari Surajaya teu buru-buru nemalan kalah nemongkeun peso nu dicekelna.
Sorot panon bangun bengis tanaling ngandung amarah nu pohara. Sunya abdi mah dengar dos kan naon margina sunya mobil besok. Bohek, aing katipu deuleu. Aing goreng milik sabab mihukum awewe nu miuni iblis. Aing geus ngeuwieun kuntilanak ti padepokan Parebulung. Aing salah milih sabab aing teu laksana cita-cita. Si Partiwi nu tadina geulis ngadak-ngadak robah jadi kitu patut. Eta teh jadi gambaran nu jelas yen hatena leuwih ruksak batan kitu. Ayeuna bukti si Partiwi rek maehan ka aing. Ku jalan rek megatkeun ti koro ku ieu peso. Na ana gebeg teh para mitra sadaya si Bohek leuwas. Sajongjongan macolohok teu ngiceup-ngiceup melong ka Nyi Partiwi nengeluk bari inghak-inghakan. Nyi Partiwi kacidana langsana ngadenge omongan Surajaya nu sakitu peureusna. Leuwih nyeri batan ditampiling 100 kali. Nyi Partiwi hatena jumerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Harita teh para mitra jumerit kanu kawasa menta ditang tayungan menta disalametkeun tina bahaya pati. Juragan abdi teh banget dengar tos teh make aya kajantenan kieu atuh. Kumaha teh jalan-jalan agan? Margi nu katinggal ku mang mah juragan istri teh sakitu saena. Sae mana sae lampah satia sareng satuhu. Kanu janten caroge nanging naha ayeuna bet janten kieu ieu teh. Ceuk Mang Juha bari pepeta. Manehna karunyaeun pisan ka Nyi Partiwi. Jeung deui saeutik kitu percaya mun Nyi Partiwi boga niat jahat. Mang Juha, kuring teu butuh ku katerangan, kuring teu hayang ngadenge kana omongan nu teu puguh. Kuring rek nyekel bukti hiji bukti geus kanyahoan ku kuring sorangan. Si Partiwi jelema jahat. Titik. Sarerea jempe si Bohek silih reret jeung Mang Kayim. Ari Mang Juha ngeluk tungkul bari mikiran naon omongan dununganana. Na bisa dipercaya atawa henteu. Tapi akhirna mah teu wani ngomong sabab nyaho yen dununganna teh keur nafsu. Bohek, ayeuna teu kudu bomong, geura bawa si Partiwi ka Panyara, kerem di kamar tukang, kunci sing bageu. Hayu jalankeun. Teu meunang tatanya ya. Cik Surajaya bari tutunyuk parentahna teu bisa dipungpang ibarat hiji raja nu kawasa. Gani abdi bade tumaruh heula kan? Teu kudu. Rek nanya kenaon si ada geus jelas. Si Bohek ukur calanga para mitra. Tuluy melong ka Nyi Partiwi nengeluk tungkul bari inghak-inghakan. Hate rajet asa diwawajet sedih pacampur jeung handeueul. Sarerea jempe tapi can aya nu wani ngajalankeun sabab kabeh oge teu ngarti kana mimitina. Kawantu kaayaan peuting nu kacida jemplang-jemplingna. Sarerea oge asa dina pangimpian puguh Surajaya beuki amek lantaran parentahna eueuh nu ngawaro. Bohek, rek dijalankeun atawa moal parentah aing ha? Mun moal dijalankeun kabeh kudu it, teu meunang aya di dieu. Sabab mun teu ngaguguk ka aing sarua jeung Sailon jeung si Partiwi. Hayu nit. Ini tieu tempat. Sarerea ngarenyag silih reret bari jeung heran. Si Bohek buru-buru ngalengkah pok nyarita semu guguk. Kan mugi ulah nyantem nyawa kan. Margi abdi sadaya teh teu aya maksud bade ngalawan sun, teu aya maksud bade bahaga salira teh kitu. Nanging abdi teh asa geumbur ieu teh terang kana mimitina kitu. Nah bejanten kieu teh nyaha teu hawatos ka juragan istri nu batan sakitu aden. Sia kalau omong. Rek ngagugu moal sia ha? Mangga kan bade dijalankeun. Si Bohek geus eueuh kakuatan manehna kapaksa nurut kana parentah dunungan. Memang juga si Mang Kayim jeung sakabeh nu aya di dieu hayu urang ngajalankeun tugas. Bawa juragan istri ka kamar tukang. Kitu ceuk si Bohek marentah ka babaturanna. Atuh geus kitu mah teu laloba omong deui para wargi sadaya sarerea ngajalankeun tugas dibarengan ku hate cangcaya. Nyi Partiwi dibarawa ka kamar tukang tapi sarerea tetep hormat jeung ati-ati teu aya nu wani culangung. Barang nepi ka kamar tukang si Bohek ngalaan kunci breh di jero teh pinuh ku barang-barang nu geus langka digunakeun. Kalotor pinuh ku kebul jabaloba beurit nu arasup kana kolong meja. Mang Kayim nya tega nuna agan di kamar kotor kieu. Oh sanu tega jang damang itu tega atuh. Tapi nawani ngalawan kadunungan ayeuna mah wayahna we sarerea kudu sabar heula. Jawab Mang Kayim dumareuda manehna leuwih nyaah ka Nyi Partiwi. Sabab geus kanyahoan laku lampahna nu hade jeung karasa kanyaahna ka pagawe. Nya tapi mang ai kieu-kieu deui mah abong atuh. Sing atuh nyokot sabu beresihan heula lah. Cek si Bohek bari ngalieu ka tukang. Barang breh Surajaya ngabedega bari molotot teu panuju kana omongan si Bohek. Puguh si Bohek meninggal lenyap dapanyana teh dununganana teu nuturkeun ka dinya. Bohek, montong loba aturan sia si Partiwi geus teu pantes jadi dunungan maneh. Geus teu perlu dihormat-hormat di lama-dama. Hayu asupkeun ka kamar, teu kudu disapukeun heula, teu kudu diseunggeut damar.
keun we sina dihakan beurit ku salian cek Surajaya molotot ka si Bohek atuh kapaksa si Bohek ngabugu Nyi Partiwi ditita asup ka kamar bus Nyi Partiwi ka jero barinahan picirikeun Cipanon teu kaampuh murbut lir hujan gede brak deku di tengah kamar nyuuh kana lahunan bari ti peperkat nahan picirikeun hatena jumrit sumambat ka aki kalajati dibarung ku pikir bingung. Para mitra anu mulia belum banto nutup cepret dikunci Nyi Partiwi geus teu nyaho deui naha kumaha tuluy anu di luar sabab kaayaan eta kamar kacidarekepna da puguh nusanya nama kudang paranti nundaan barang. Duh Gusti, nah bet janten kieu naon kalepatan abdi dosa naon utos dipilampah ku abdi dugi ka ngalaman kieu. Ya Allah ya Robi, kedah kumaha ari tos kieu dedeh teuing utun inji kumaha nasib anjeun engke. Ibu teu bisa nangtukeun cek Nyi Partiwi bari cengkat lalaunan kakara sadar harita yen manehna keur kakandungan beuteungna diusapan karasa aya nu ngaginjel sirah budak. Geus teu kudu dicatur deui kumaha sedihna hate Partiwi harita. Ayeuna urang caturkeun Surajaya jeung anak buahna harita Surajaya ngajak ka sakabeh pagawe supaya kumpul di tengah imah. Rek diparentah pikeun ngarengsekeun masalah Partiwi teh. Harita sarerea geus ngariung saurang ge eueuh nu baha. Pok Surajaya ngamimitian nyarita. Sakabeh pagawe kami maraneh kabeh kudu nyaho yen si Partiwi sanyana lain awewe sajati. Tapi awewe nu sulit ati belang baya. Peuting geus jadi bukti manehna rek ngalap hati kami. Buktina ieu. Tah, jadi manehna awewe nu disebutkeun ngijing sila bengkok sembah ti salaki. Beungeut nyang hareup ati mungkir. Cek Surajaya nemongkeun peso nu teu boleh dicecekel sedengkeun nu ngariung taya nu nemalan. Tetep teu ngarti kana jujutanana sabab teu percaya kana omongan Surajaya. Pokona mah sarerea geus pada nyaho, pada ngarasa, pada nyaksian yen Partiwi jalma hadek. Tah ku kituna ayeuna kami rek marentah kamarena supaya mantuan mikir kudu kumaha ngahukum anu jahat nah kudu dipaehan atawa kumaha cing kami minta sumbangan pikiran ti marane. Sarerea jempe kalah ngeluk tungkul bangun ajri kabeh ge embung pipilueun kana urusan eta sabab asa teu puguh nangtukeunana. Iwati Sutimah nu hatena ajol-ajolan hayang nyarita satara basna sangka Nyi Partiwi dihukum pati atawa dibuang tinggi tapi teu wani pok sabab ngaragangan kadunungan oge hayang nutupan pagawean bisi kanyahoan ku sarere. Manggayim anjeun sesepuh di dieu coba nyarita. Na kudu kumaha ngahukuman awewe nu licik model kitu. Surajaya neuteup ka Mangkayim nu teu aya sumanget pikeun nyarita. Sunyapunten juragan lah Mang mah teu wantun ngedalkeun pamana. Margi kana masalahna ge teu acan ngartos asa pabaliu teu puguh ieu teh. Nanaon janten marga lantaranana make bade ngahukuman ka garwa. Belet kolot-kolot. Nah teu kadenge omongan kami. Geus puguh si Partiwi rek ngalah nyawa kami. Eta teh hartina jahat, licik, dengki, jaya kaniaya, sulit ati belang baya. Nah kudu diingu awewe kitu. Moal dihampura ku kami mah. Nu kitu patut kudu dihukum anu kacida pisan beratna. Mangkayim teu nema deui. Urut narik napas jibro bari ngusap dada hate Mangkayim teu beunang kapangaruhan sabab tetep boga pamadegan nu kuat yen Nyi Partiwi awewe nu hade-hate. Wiwit, kumaha cek pikiran maneh kudu dikumahakeun ari awewe jahat kitu? Jawab ku anjeun Wiwit. Surajaya neuteup ka Wiwit anu tita tadi ngeluk tungkul bari carinakda. Juragan ku emutan abdi mah juragan istri teh ulah dihukum. Margi anjeunna jalmi saya mana saya lampah tarangan nyerikeun ka papada manusia. Nangingna ai ku juragan di kitu-kitu. Abdi mah teu panuju upami bade dihukum teh tak kitu juragan. Jawab Wiwit teu euleum-euleum manehna geus teu asa-asa ngabelaan ka Nyi Partiwi. Sabab geus karasa kanyaahna puguh Surajaya mending ngajenghok tuluy kekerot nahan amarah teu panuju ku omongan Wiwit. Wiwit, kunaon ari maneh make nyarita kitu? Na geus kacekok ku si Partiwi atawa kumaha? Kala kami hakanu jahat mun kitu carana mah sangkan aing teu bener. Si Partiwi aya nu ngadedeuna dibere duit sababaraha sia ku sia? Dibere duit sabaraha ku sia teh? Dibere duit sabaraha sia teh ku si Partiwi Wiwit? Surajaya bener-bener amek menihe serek nyarita. Pangaruh Sutimah beuki nancep dina pikiranana. Aduh juragan mah kena ros kitu, abdi mah ikhlas ridho. Laras-laras bumela ka juragan istri, sanes bumela pedah di pasian artos. Nanging bumela ku sae manahna, margi abdi mah ngarasa yakin yen juragan istri teh jalmi sae teu aya cabadeunana. Kurang ajar sia. Tewak si Bibit jeung si Bohek tah. Tewak si Bibit Bohek.
Surajaya nangtung nulak cangkeng panon molotot kasih bohek. Maksud manita kasih bohek para mitra. Pugu si bohek rewas manehna teu buru-buru nembalan. Bohek? Kadeng omongan aing teh, ha? Ya, engkau kuping anjing. Nah, terus yang aja dong bohek. Tewak si bibit, hijikeun di jero panjara jeung si Bartiwi. Si bohek teu baha najan bari jeung teu ngarti ge kapaksa atuh. Mabibit dicekel leungeunna dibawa kaluar ti eta imah. Nu sejen eueuh nu ngomong kabeh melong kanu ngaleos. Ninggalkeun riungan tea para wargi. Harita teh si bohek muru ka kamar nu dipake ngerem Nyi Partiwi. Sanggeus tepi kunci dibuka berai pantomuka breh katempo Nyi Partiwi keur diuk nyusutan Cipanon. Si bohek harita nyarita. Nanya mugi sing ageng manyaho sih udah ngaraos sedih ku ayana kajantenan ieu teh margi. Si bohek teu kebat nyaritana. Kaburu ditempas ku Nyi Partiwi. Kang bohek teu kedah seueur saur, kuring ngarti kana naon-naon nu geus tumiba. Ieu teh ujian ti Gusti Nu Maha Kawasa. Keun bae da kuring mah teu arala subaha moal ngarasa nyeri hate. Tapi kuring teu ngarti naon sababna mamawa ka mawiwit ka dieu. Nya. Agan, ya bibi sajabu mela ka salira sanos dugi kapati ceuk paribaosna. Bibi mah moal ngantunkeun salira. Cek mawiwit miheulaan nyarita. Ngahalangan ti ditu masih bohek keur nyarita para mitra. Euy syukur mah dah. Junga coba baturan julangan istri ka ditu. Kade kudu dijaganya abis ngai naon-naon. Cek si bohek nyarita lalaunan. Bisi kadengeun ku Surajaya mawiwit ngarti. Manehna ngagugu kana omongan si bohek bus ka kamar nyampeurkeun ka Nyi Partiwi. Nu olohok teu ngartieun lantaran mawiwit bat dihijikeun jeung manehanana. So maksudnya wayahna we di kamar balik dikunci deui ku abdi teh. Sabab cenah teu wasam kada baha kada parentah dunungan kitu. Mangga sing sabarana lah engke bakal aya beja deui. Cek si bohek nutupkeun panto cepret dikunci ti luar. Nyi Partiwi jeung mawiwit silih reret duanana ngarasa keung sabab dikerem di kamar nu poek mongkleng. Ari si bohek rurusuhan asup deui ka tengah imah nyampeurkeun ka Surajaya nu keur ngadagoan. Sanggeus tepi gek si bohek diuk. Kumaha bohek geus diasupkeun si wiwit? Simparan terus kan abdi teh ngantos parentah salejeng teh. Ayeuna kieu. Kulantaran sararea teu mere jawaban nu pasti kapaksa kami nu bakal mutuskeun. Ayeuna keneh sadiakeun beas jeung deungeunna nu kira-kira bisa nyukupan keur dahar 3 bulanan. Sabab nurutkeun hitungan kami si Partiwi 3 bulan deui bakal ngajuruk. Ngagelarkeun anak ka alam dunya. Eta bakal lepikeun ka si Partiwi. Terus jajabkeun ka leuweung luang liwung matana kudu dibengker ngarah teu apal kana pangbalikan. Sanggeus aya di tempat nu hara-haraeun tinggalkeun di dinya teu kudu diurus pi tempateunana. Keun bae sina digawe sorangan. Eta hukuman nu pantes pikeun awewe jahat. Ceuk kami mah eta teh adil. Sabab kudu nama dipaehan sakalian. Prak jalankeun bohek. Ceuk Surajaya mutuskeun eta perkara. Sarerea ngajenghok sabab putusan si Surajaya kacida ngaberatkeun ka Nyi Partiwi. Moh ngaganjing nanging upami kawidian mah. Sarengkeun aya. Barengkeun kumaha? Soalnya sina sareng-sareng mawiwit kieu. Surajaya mikir sakedeung tadina marek diantep sorangan. Sabab mawiwit rek dihukum ku hukuman nu sejen, tapi untung pikiran Surajaya masih kena bisa diajak dabadami, pok manehna nyarita deui. Teu naon dibarengkeun jeung si wiwit. Tapi syaratna kudu dibengker matana, ulah bisa nempo kana jalan keur pangbalikan. Mun geus tepi ka leuweung tuna di dinya sarta buka matana, tak kitu? Mangga nanging iraha sih misalna. Sadiakeun bakalna ayeuna memeh biji panon poe anterkeun ka leuweung, sakitu. Mangga kan? Si bohek para mitra hatena mah teu ikhlas ngajalankeun eta parentah. Tapi kulantaran ngarumasakeun jadi pagawe jeung teu wasa nolak kana tugas. Kapaksa eta pagawean dijalankeun. Harita keneh si bohek nitahan pagawe awewe. Nyadiakeun beas keur 3 bulaneun ka ditamah ku uyah. Ditamah ku lauk asin jeung nu sejena sing sarwa atah. Samemeh berai beurang sagala rupa geus beres tuluy Nyi Partiwi jeung mawiwit dibijilkeun ti kamar. Dipeungpeunan matana ku lamak hideung. Leungeun ditalian ka tukang puguh we matakna langsa. Sabab Nyi Partiwi jeung mawiwit teh disaruakeun jeung sakitan. Samemeh indit Surajaya nyarita peugis naker. Partiwi, maneh ulah nyeri hate. Maneh ulah ngarasa sedih sabab poe ieu kapaksa kudu patura jeung kami. Ari nu jadi lantaranana maneh geus bukti jahat, telenges jeung jail kaniaya. Taku kituna teu kudu nyalahkeun ka kami. Mun hirup maneh sangsara soal anak eta mah tanggung jawab maneh, dabungan maneh geus nyeleweng ti salaki. Geus daek ngalayanan lalaki sejen nu ahirna maneh katara panyakit kotor. Nu hese pi ubareunana. Ditamah kula lampahan maneh peuting tadi sirik pisan rek ngabinasa ka kami. Eta geus jadi bukti yen maneh lain awewe bener. Lain awewe satia, tapi awewe nu mawa sangsara ka kami. Jung bebeja ka bapaneh.
Kami sanggup tanggung jawab karena ia kejadian. Sabab maneh geus ngajalankeun goreng buah nage goreng. Beragra ini tong hayang cicing di tempat bari nage. Kitu para mitra cek Surajaya. Puguh Nyi Partiwi meninggal lenyap hatena sabab teu rumasa serong ti salaki. Teu rumasa boga tekad anu goreng tapi ayeuna narima omongan anu sakitu kasarna jeung garihana sarta eusina bener-bener ngahina. Nganggap awewe teu bener. Rarasaan Nyi Partiwi jadi tagibur. Antara ambak jeung sedih pok nemalan. Kakang pamitos kitu putusan salira abdi moal mungpang kana kapalai salira. Nanging abdi teu rumaos upami disebat awewe serong. Margi sakedik ge teu rumaos geus nyalewer ti salaki. Dararasaan masih yang mengi teu aya nu janten panutan anging salira kakang. Lah, teu perlu ngabantah pokona mah. Bukti geus jadi kanyataan. Hayo, geura init ka tengah lawas. Geura init ka tengah alas sabab awewe siga maneh teu pantes aya di imah gedong. Pantasna babarengan jeung monyet atawa lutung. Babarengan jeung bagong atawa maung. Ini sabar deui, ini. Cek Surajaya begis naker. Panon molotot bakat ku ambak. Ngadenge jawaban kitu, Nyi Partiwi geus teu hayang ngomong. Manehna ngeluk tungkul bari sasamat kanu maha kawasa menta ditang tayungan sagala rupana. Tina rupa bahaya anu bakal tumiba. Ari mawiwit inghak-inghakan sedih ngadenge dunungan awewe dicarekan lak-lak dasar ku carogena. Malah bari jeung disangka serong ti salaki. Bohek, jeung geura jajabkeun si Partiwi, pikeun ka tengah leuweung. Awas udah deket teuing sabab awal lahir bakal kanyahoan. Mun maneh teu ngagukuan parentah kami, maneh kudu tanggung jawab. Mun perlu beheung maneh nu jadi jaminan. Cek Surajaya ka si Bohek. Nandaskeun parentahna nu teu beunang dipungpang. Cuma ngagan si abdi moal mungpang kana parentah salira kitu. Yang upami aya naon-naon mah, abdi mah ulah kaciwit kulit ke bawah daging. Segala rupina ge juragan tanggal waler kitu. Cek si Bohek terang-terangan. Make ngomong kitu segala si Bohek. Na teu percaya kana caritaan kami? Teu kudu ngomong kitu sia da moal doraka miceuna si Partiwi mah. Geus satimpa jeung dosana. Komo kudu nama dipaehan? Eta teh awewe nu doraka bisi teu nyaho. Surajaya kekerot panon molotot ka si Bohek. Sugados semangat juga kitu mah. Jigara ini teu kudu baca tur bari nage. Harita ngadadak hujan cimata para pagawe caririk rek paturai jeung dunungan istri. Nu sakitu bageurna. Iwati Sutimah jeung baladna nu teu riuk-riuk teh sabab hatena surak atoh pedah sakabeh rencanana bisa kahontal sarta hasilna munyu gemakeun. Beuki lila Nyi Partiwi beuki jauh ti lemur Cipelang. Beuki anggang ti imah Surajaya lila-lila karasa sukuna cangkeul. Asa berat rek ngalengkahkeun tungtungna reg eureun tuluy diuk satengah mebeutkeun maneh reg sarerea ge eureun. Agahan mogi singkiat agahan. Cek mawiwit para mitra sadaya. Harita teh bari nyusutan Cipanon nalangsa nempo dunungan nu sakitu ripuhna da puguh keur ka kandungan. Mak disamet ayeuna ka hareup ulah nyebut agan ka kuring. Sabab ngage geus terang yen kaayaan kuring teh batan sakieu. Dibere panjang umur ge geus untung bisa keneh kumelendang di alam dunya. Cek Nyi Partiwi manehna teu kenat bijil cimata. Si Bohek jeung nu sejen ukur ngareluk tungkul bari diuk hatena ngarakacak sedih watir kadunungan. Laras agan untung keneh urang teh teu dipateni nanging mugi sing emut we apa nu nangtoskeun maot sareng hirup mah sanes manusa agan. Eta mah kakawasan Allah nu Maha Kawasa. Ayeuna mah darajat agan sasat digejeretkeun ku juragan pameget diribarat kenteng nu aya dina suhunan. Rag-rag kana panyaweran estur ngagejeret pisan. Nanging salasna mah darajat jalmi sanes diukur ku harta, ku pangkat, ku kasombongan. Darajat jalmi mah diukur teh ku budi nu luhur, akhlak nu sae, sareng katakwaan ka Allah. Pan kitu saurna ge agan, mama emut kana kasauran agan kapungkur. Cek mawiwit manehna teu asa-asa nyaritakeun hal eta. Sabab sawatara waktu ka tukang manehna kungsi di papatahan ku Nyi Partiwi. Ayeuna dibalikeun deui. Atuh meuni unggut-unggutan Nyi Partiwi teh hatena ngarasa bunga. Sabab dibarengan ku mawiwit nu nya-nya satia. Nuhun mak. Kuring ge gede hate asa aya gaganti indung. Mun kitu carana mah geus we, mah teh di aku indung ku kuring. Asal kersa hirup balangsak jeung kuring sabab kuring teh geus teu boga panyalindungan. Salaki kitu bapak geus teu aya. Indung mah geus puguh deui kali-kali bat dipiceun ka leuweung ku salaki. Beuki nalangsa we hati kuring teh mah sabab teu kasawang pisang saraeunana. Nah kumaha jadina engke? Nyi Partiwi nyusutan Cipanon sabab teu beunang ditahan. Tuh juragan ulah nyarios kitu agan sawios. Sawios nu gelis oge margi rencang anu satia teh sanes ibu sanes rama. Sanes caroge atanapi putra nanging iman sareng takwa. Upami nu 2 rupi dicepeng mah pageuh.
Moal keung sanos aya di mana oge. Margi tos percanten ka Allah. Nu bari senang tayungan ka salira. Memang leres alih lahir nama sangsara nanging batin mah untung bakal kenging panyalinungan ti Allah nu maha welas tur maha asih. Mama yakin pisan salira agan moal kadungsang-dungsang. Margi ka jalmi sae masok aya we nu ngabela. Ti mana tuh agan ti mana we? Dari jalmi sae mah deungeun-deungeun oge sok janten dulur tak kitu agan. Nuhun mak kuring ngarti. Leres agan kitu bae ieu malah teu kedah alit mana. Kanggo pibatureun hirup mah teu kedah jalmi bae sato sareng tatangkalan ge. Janten sobat antan pidulur asal urang nami kawelas kamaranehanana tak kitu agan. Mawiwit beuki daria nyaritana para wargi sadaya. Atuh mak tapi pamentah kuring kudu dicumponan. Semet ayeuna ulah nyebut agan ka kuring omat kudu digugu. Mangga nanging kedah kumaha atuh. Ngaran kuring Partiwi asal ti pagunungan pek we pilih ku emak naon anu mernah keur urang gunung. Deui teuing musti kaning hate emak. Ulah nyarios kitu sabab jalmi mah taya nu hina sanaos di gunung di kota ge sami. Iwati harta sareng darajat nu ngabentenkeun. Nu mulya munguh Allah mah sanes ningali pangkat sareng hartana. Nanging katakwaanana pan kitu tadi oge nah agah. Bet cupet teuing mana. Sawios agan mamah moal ngarobah basa sabab geus geunah kieu da basa mah teu kudu meser. Tos agan teu kedah ngemutan hal eta. Ayeuna mah sing kiat sing ageng mana ulah aral jeung subaha. Da tos kieu takdir anu ditibankeun ka urang. Yu ayeuna mah urang milih. Urang silih belaan jeung emak da mage sanasibatan sakieu. Nyi Partiwi teu nemalan para mitra sadaya. Harita teh jempe. Jempe bari neuteub kana indung suku. Anu karasa lalinu urut lempang sakitu jauhna. Cipanon teu bisa ditahan matak bosen nyusutan sabab kaperes ku hate nu peurih jeung sedih. Angin leutik ngahiliwir milu sedih ka Nyi Partiwi. Teu asa-asa ngusapan kana tarangna katara rambut Nyi Partiwi usik. Kawas aya nu ngusapan ku jalma nu karunyangeun. Sora manuk recet dina tangkal kai. Ngabeberah kanu keur susah manintin ceurik ngalengis gagak ngelaku mandear. Cangkurileung milu bangreng kadanca milu nalangsa. Ekek milu nyeri hate tikukur milu bingung dederuk ngahruk bari ngajentul. Mung hanya kal waktosna kabujeng see para mitra rupina urang cekapkeun dugi ka dieu bae heula carios nyambung nuju duna panca tunggal dina bagian katilu peuting.